ya hayang kau kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sokonya mental lagu Wajang Wani Wajang Wani Wajang Wani apa jadi tukena dunia umat gagah saraya badang moy harakaan alang itu kakang Laida akang diri masih cari pada kau kaputra Pak Haji Ali Dinar masih emut berang penting pada kaca ya soloyo me ada budaya jangan teringat saliraku di jari saliraku di jari barutan sadayana akang pada giring kawe ya lekonan bari ngereyeun batuan ulah rengaran maksud pi ngereunkeun dari mana we cing sekali-kali mau eureun dari Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi silih ajenan geuning cangang rokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamentah bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal bukan nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini nanti siap doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa kandung formalin pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau kakumaha kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin
coba. Aduh, sarisi teh kita. batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus kamana karepe teh hari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Biasa ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba ka kolot, mau ka batur sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tempur diguguk lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh, Batur sok di Jarugjuk geuningan. ku batur sok di Jarugjuk ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. salah kabrahna teh. Tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah. Bungkus kula bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya maka minyak sengit ke Jerman awam maka labuh ka. Wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya. Ai soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mah nu dijak itu Eta teh akang sakaya nyarita kitu. Nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun bukti jararawu Pake lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah Eta penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Osane. menang jelema teh ngaranna da dituna mah tina jorojoy Jorojoy. tina Sumerah pasrah Talabon. sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. Ai ngaran-ngaran jelema teh Sumerah pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran numatak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu Dia supir kana peles. belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jararawu akang. hantu teh gableng pamadegan teh Asa beuki jararawu. kabina-bina nya euy Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme ini ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cekolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa jurig hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Sorek dina diri urang. matak krepek teu Ngajari gajuri. tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Foto. sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Didinya. heeh
nya Sembarangan ngomong bisa ditilep lah. Benar. nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge. Naon ulah kitu teuing. Oh. Ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka. Nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup. Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. Hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak. Loba, ai bapak doraka ti anak, mamun anak doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus ka mana kan? Naon? Loba, bapak doraka ti anak, mun anak doraka ti kolot loba. Aya. Loba. Aya Loba. anu kolot doraka ti anak. Loba. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge eueuh. Aya oge Aya ge anak nu doraka ti kolot. anak doraka eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak doraka ti anak? Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun ebang na dipikeun ke badan anak jada. Naon? Ebang na dipikeun ke ku indungna anak jada. Nyalahkeun ka anak si belegu. Ya heueuh, ebang na dipikeun ke. Lain anak jadah teh indungna haram jadah. Pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap. Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih. Ulah nyalahkeun budak, bila budak macan boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak nu bapaan teh. Naon? Anak nu bapaan. Anak nu bapaan? Oh. Saya teu mikir ngomong teh. Mainnya nah eta awewe reuneu teh teh gasa-gasa kana pager. Bukan yung bapaan ayah merengan tanggung jawab bungku nu matak kolotna haram jadah. Bener atuh. Rumah sakit dosa. Hei, Teu ngarumasakeun dosa. pada si ayah. Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya ka hirupna. Bener tapi kan Nu matak lamun Semar hayang bahagia hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaparego jika anu heueuh. Sabab Gusti moal ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak. Ari kaparego jika anu heueuh ngomongna. Leres. Tuh bapak ge leres ceuk bapak. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangaret pinggang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh Ekses mah kan ekses tah Jika anu benar ngomongna kaparego. dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebut lagi ngajuru na maot dendam ka anak teu kalahnya nyapanya leres tuh Ai kaparego pada bener ngomongna teh teh. nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapanya Ya heueuh. leres tuh Udah sari pameunangkeun. Da tadi malain kitu ngomongna. kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak hormat. sujud ka indung heula tuluy ka bapak Empuran. ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok Geus wah benar. Jadi
jadi we kolot teh punung da eta ngomongna ka mana kana aduh Gusti nu Maha Agung da sia teu ngabejaan sugan teh eueuh aku teh kaciri sakitu gajeng alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada film di bere yang Isinnya senjama aya ko jadi we ngareos punung era makanya aya ko awi bos Borma. ko awi bos Borma nya bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumohon alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres Kang. Aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag. 2 tahun meureun Akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek warga sebelah kitu teh kodean aya gitu. Lain aya tadi pengker aya sugan kuring mah. Kodean. Sugan kuring. Ieu meuni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapak teh sia teh nararumpeng teu sirikna. Tadi kodean ge teu ngarti-ngarti. Piraku teh kaciri lagi kireun. Bapak curugna kana lapedes. Heeh, nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Ke mun aya teh ulah we atuh. Atawa lamun aya bapak di tukangeun dewek teh ngelea selain teh. Kodean. Jika babaturan urang ke si aya. Jika babaturan urang ngelelan muning. Ampun. Sugane ko awih mekelan ka dewek nya mekelan roti bakar alah nuhun naon doana we teh sadaya doa Dodi eta mah alah ampun cing euy ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy Ali Dinar kagungan mantu aduh para asa tere kagungan putu meureunnya teh sumon putu tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa menang jasa menang-menangan ka Australia nya profesor teh kitu-kitu oge ai daek mikir mah kitu kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh boha demo goreng ge pikiraneun grepe ceuk saha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah tapi bener si orang segala rupa ge mangpaat kun laek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison si sadar pikir bahwa dinya gitu tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab teh dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesal bisa tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empe ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun dek oyag aing
Wah, kalah aing ngobolen yang negdreug ning keliling dunia keliling dunia, keliling Eropa. nya eta teh hasil kreativitas teh Akil hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana Mereka kabeli imah. lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring oh anak piring betul kudu keliling Eropa kan itu. Mereka bedak beli Betty. tak kitu euy Benar kan. nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mah manfaatna mah Hikmah nama mau aku sah. hikmahna mah moal keresahan matak mayar wayang teh gede Gede. teu ngahiras Yo, Tahu, enggak hiras mah pokok enak. alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu. kadewe Pak Haji Ali Benar tuh teh. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh Lain. nya ka urang Ya nya kana seni ya keseniman. nuhun Pak Haji nya Ya keseniman. Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing Hari masa di balik gubernur mah ulah dicerekan. alhamdulillah ya euy Bakar. urang teh pan aduh kubas bisa na patepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sararea Beres. ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok koronyok mayunan balandongan heuh Nyah. ai dewe salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Riung Bandung Oh, Riung belenjeng Bandung. teh ngadong ka itu wah cida ieu teh jadi kaciwastra jadi muih he aing oh duh Pada ampun. aya janur. Udah teruskan dia jadi handap. Oh nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung Ayo nama geus pinu ku perumahan. Hari di Inggris di linglung. cara di Arab aing Makan Aduh. jalan. dina syai teh sopa marwah teh gini Ya, bolak-balik teh. eta mah katilu balikan jo leket teh teh lulus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri Nah, kan. aduh jobrek teh teh mah diuk Olah. lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat Salat tobat. jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang Olah. muni muih atuh heuh teh semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta Oh, emang. heuh Oh, si orang teh balik teh ka urang teh. Turunan yang nomor. Eta ka doma. eta mah euy oh Dah udah Kang Seri. aya deui da Kumaha? keur dahar bereng teh teh moal laleur meni pinuh di Arab inget aing di kadang doma teh sok laleur ku lem Kulem. heeh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur lain 2 rakaat di laleur di ieu mah aduh ampun Ayo ke salat. Ayo ke salat dalam bikin apu. nya riwayat aing mah historis alah ampun Ayo kalau bikin apu. Di balik di Bekasi di urut tiara di dongengkeun teh. heeh tak kitu euy Benar Kang. cenah dek oge hayang hiburan euy ya Aya hiburan bos. Sok atuh. Tah hiburan. hirup mah kudu kitu atuh Bebas hiburan mah. heeh doakeun atuh panayagan sararea sing bisa ka markah Amin. Bisa umroh. iya atuh bisa umroh seling teh Bisa umroh. heeh Bisa umroh kita ke Jakarta. kitu ya hah Gitu. Ada yang kahareupan. pandukun Islam anu kali mah teh mun kawasa di jalana Lamun boga. heeh alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura Oh, jak. ai awak eueuh tenaga heuh Tenaga mah leuleus. alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur Lapor kan. Kan untung. jerek nong dia geuning aladina Kan untung. ginseng dari Royal Jelly Royal Jelly. sia grepek pecakan Wah, udah isuk ah. heeh aduh Isuk pere ada beli ah. teu hariwang di deketan ku awewe teh Ejek Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh istri orang lain. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi masak bumi. dan bangunan alah ampun aladina kapsul
bere gegeh wae atuh. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Baca darso. mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababayan di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijuju dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul Juga nu kolot teu baeud. sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah itu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DP handap asor tapak Rasul aja teh ya ulah gede bohong Benar. gitu jujur Kudu nyunah we nyunah Rasul nyontok pan nyontok Ayah salam lah ada salamat alah alah ampun hiburan ya sok itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kamari mah seuri beureum aki-akian yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun nah eueuh deui cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy budak orang ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM mun dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas we ampun teh dung-dungna we la ilaha illallah capek begitu ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cek manehna keneh pohoan muslimat ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni ya kan eling dulur muslimin muslimat hayu salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di majalah aja di akhirat aduh ampun naon di majalah aja wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jom-jonan gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae salat geus kolot paling berat teh wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae jam beureunan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui anu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di pauk teh dibere rokok maneh lagi sabungkus diajak apa beri ke saha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh teh aki-aki teh kuseuk ke sare karasa tuh ai nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun
angkep bre. Oh yo cetrek teh kena migder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh puguh nu paruasa teh bala locor. Oh. Aduh. Tidinya da aki-aki teh mah. Mungkin ke masjid ke tidinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da di imam mun aya sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Ararana teh di dahar teh daguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejak ngadaguan adan. Dan Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke deui sare. Heeh karunya. ada malu muskolot teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma laka syuju. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Kor aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha kepae. Makan ku lapar. Tragis teh mah endingna teh euy. Aduh ampun aing. Makan ku lapar. Alah. Ampun aing. Hah? Oh gitu Kang. Alah. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Lagi. Syuk. Loh. Bapak. Oh, itu dulu rombongan Ti Astina.